Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya. Udanget ayeuna urang masih di paparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Mugia baraya-baraya Kang Haji Channel G selalu di paparinan kemudahan, kelancaran. Dan sang kamera putih pun masih terus berkibar di kebun pakuan. Baraya. Pas sore di kebun pakuan sunyi sepi baraya. Aktivitas Kang Haji Channel masih damel di Bandung cenah. Tah kitu nama rencanana Kang Uje sareng Kang Haji Banda sareng Kang Pecoy bade milarian cau cenah. Kang opieun ke baraya Kang wengi cenah. Aduh tah kitu nama. Terus ikutilah baraya. Masya Allahnya baraya tuh pematangan sawah pun semakin hijau baraya. Kang Haji Banda sareng Kang Pecoy masih milarian ya tangkal cauna cenah kebon cauna nu mana ieu nu bade di alat teh baraya. Masya Allahnya tah teh baraya alat pengusir pami aya manuk tah itu digombang-gombreng dah kompreng tuh. Jadi si manuk teh haliliber baraya dikompreng baraya. Masya Allahnya tuh. Masya Allah tuh tinggal ya menuju berdiskusi heula baraya tanggal mana ya nu dituarna ya kumari seueur itu baraya cau muli cau ambon cau ampeang kono di daraya aya tuh Haji Banda nuju tos siap-siap ya. Oh si bungsu ya, aduh. Paling mana Pak Haji Banda? Waduh. Ini cau nangka ya Pak Haji. Oh iya cau nangka. Oh iya cau strawberry ayo. Oh tah baraya. Iya cenah sahur Kang Pecoy mah itu cau nangka baraya. Tuh, wah Masya Allahnya. Pada kalah tuh orang baraya. Tuh Kang Haji Banda menuju kukurusukan lah baraya menuju cari jalan dah kamu ya sebungsu ngalikan wah barakah pokoknya barayanya Insya Allah. Tuh baraya ya. Nah, Banda nuju mengeksekusi cau naon nih Kang Haji. Tah ieu cau muli baraya. Tuh. Kang Haji Banda ya nuju panen cau baraya. Wah, Masya Allah. Wah. Wah, ngait. Cau muli baraya Masya Allahnya. Ah, di mana lagi? Kalah. Tinggal baraya. Jadi kusur di kusi bungsu gitu. Cau muli baraya cenah ya. Alhamdulillah ya. Panen cau Kang Haji Banda nah. Oh, baraya. Wah, mantap Masya Allah. Kayak di peuyeum ya mah. Iya, itu di peuyeum digantungkeun tuh. Nah, mantap tuh baraya. Cing ningal bungsu cenah ieu baraya-baraya Kang Haji Channel cenah. Tah baraya. Oh. Itu cau muli baraya tuh. Cau muli. Dari ke karbit ya. Wah, ya ke karbit. Enggak saya sekalian pakai lodong. Aduh tuh. Itu kudu cenah. Masya Allahnya. Ayo deui Kang Haji. Aya tuh cau nangka tuh. Wah, cau nangka. Wah, iya cau nangka cenah Masya Allah. Ya, tos cau muli terbitlah cau nangka. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, tinggal Kang Haji
Banda nuju mengeksekusi ya. Alhamdulillah barayanya. Orang ku sering-sering bersyukur mah baraya insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan dilancarkan baraya tuh. Masya Allahnya. Di Banda dan Kang Pecoy. Margi Kang Haji Channel masih kena damel di Bandung baraya. Masya Allah tuh tinggal. Hok. Oh, tinggal Masya Allah. Jadi ngalacau teh butuh perjuangan nya. Ya itu ang nama tinggal am itu euy. Wah, mantap. Yuk. Jangan angkat aja ya. Pedonya. Jauh nangka sareng cau muli tah ayeuna urang milalian cau strawberry duka aya duka henteu ieu. Wah, strawberry tadi itu. Aya apa aja ya cau strawberry? Aya. Oh, aya. Juga aya ya boy ya cau nangka. Aya cau strawberry. Aduh tuh baraya. Masya Allah tuh. Nu penting mah tong rodat nah tuh tinggal. Wah, Masya Allah tuh. Berkah ya, Berkahnya. Asli. Berkah. Muga cing balareka cing manfaat ya awas siga nama ya. Alhamdulillahnya Pak Jinya. Alhamdulillah. Mohonnya. Tapi ya pami di ka pasar itu harga cau kumara da awis ada mirah Pak Haji. Cau teh kadang kala mahal, kadang kala murah, tergantung musim halodo jeung musim hujan. Oh, janten musim halodoge ngaruhnya. Ngaruh, jadi lamun musim hujan mah ye jadi si cau tebreng baruahan. Ya. Jadi sadayana otomatis baruahan. Oh. Makan murah. Murahnya. Lamun ka halodoan, Ya. halodo mah jadi hese keluar. Ya. Cauna teh jadi jarang. Jadi saeutik kaluarna tanu saeutik pasti mahal. Mahal itu Pak Hajinya. Pon alhamdulillahnya urang mah nya. Alhamdulillah. Ayeuna malah saeutik ageng kudu bersyukur. Tah eta Kang Haji leras kudu bersyukur rek ageng rek alit ge nya. Oh, seperti itu. Ayeuna ada berhubung Haji Channel keur aya karyasan di luar. Oh nya cenah di Dambo naon damel di Bandung. Haji Channel sadayana sanes kumanya Haji Channel nuju aya kesibukan di luarnya. Otomatis ayeuna mah abdi sareng incuna nya cau teh. Cau teh mohon Kang Haji lah. Dan Kang Haji ge Siap ayo. Ayeuna mah baraya Channel wang jalan deui. Ayo sih. Itu nanti kerait.
Wah, alhamdulillahnya baraya. Parantos rengse panen cauna tuh Kang Haji Banda sareng Kang Pecoy. Maju istirahat lah baraya, kumaha berat ya baraya cau teh. Cau mulai sareng cau nangka teh. Tapi masya Allah, orang tanya aku sering-sering bersyukur baraya. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan. Tak panginten sakit ulah barayanya. Aktivitas hadidintena di kebun pakuan baraya. Pona tong hilap ka baraya-baraya Kang Haji Channel, tong hilap seueurkeun rasa syukur, tingkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatna, perbanyak sholawat, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun, berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.